Teka rasanya beki ka dieu kagiatan beki mangrupa ti mimiti hudang sare nepikeun ka sare deui geuning beki loba tanggung jawab nu kudu disinghareupan. Pantes capek jeung rungsing sok aya we unggal poe, tapi urang kudu sadar diri urang geus lain budak leutik deui. Beki gede kudu leuwih ngarti lamun unggal jelema pasti boga nu ngaranna mimpi, teu paduli kolot atawa muda-mudi. Nu ngaranna usaha pasti loba cocoba, teu nanaon. Nu puguh mah kudu sabar sakuat tanaga. Berat pasti, koncina ngan hiji, gede hate. Sabab sukses teu bisa ngan tarima beres, pasti butuh nu ngaranna proses.